Simkuring bade ngajelaskeun opat patekadan anu tilu batil anu hiji nu salam. Tong suandingnya simkuring bade ngajelaskeun opat patekadan anu tilu lamun nekadkeun nu tilu bakal batil cilaka, lamun nekadkeun nu hiji bakal salah. Punten seuneu datang karena kertas maka sok aya tutungnya. Seuneu datang karena awi garing maka tutung sok aya. Urang tuang maka sok aya naon? Wareg. Urang ngaleut maka sok aya seger. Pesok seukeut datang karena kulit sok aya rahut. Punten pesok disebat sabab, rahut disebat musabab. Katosnya sakit wae we. Pesok disebat sabab, rahut disebat musabab, tuang disebat sabab, warak disebat musabab. Tah jalmi teh Pak aya nu nekadkeun kieu. Nomor kahiji ieu patekadan batil. Kumaha patekadanana? Man annaman ittaqada anna al asbabal adiyata kanari wasikini wal ukli wasubi tuksiru fi musabbabatiha kal harki wal qati wasafi warai bidahi bahwa kafirun bil ijma. Batil eta. Kumaha maksudna? Awas tekeng ditekadkeun. Upami aya jalmi nekadkeun saestuna pesok bisa ngarahkeun tuang bisa ngawarkeun. Jadi kieu maksudna mah pesok bisa nyieun raheut ceuk hate urang kade sanes cek lisan. Pesok ceuk hate urang bisa nyieun raheut, tuang bisa nyieun wareg, seuneu bisa nyieun tutung, bahwa kafirun bil ijma, maka patekadan itu jalmina dihukuman kafir. Tapi ditekadkeun secara hate punten. Urang mah obat cek urang teh obat bisa nyieun cabeur. Katosnya maka patekadan kitu teh kafir. Ai diucapkeun mah sebatas diucapkeun kunaon maneh teh cager ku oskadon bios dina letah. Tapi dina hate mah tetep nu nyiptakeun cager Gusti hiji kade nyapanya teu kenging ditekadkeun. Insyaallah diulangi deui ke sasipayun disilam. Dua, ieu masih kena cilaka. Au bi kuwatin ja'ala hak Allahu biha papihi papi kuprihi kaulani wal asoh anahu laisa bi kafirin bal fasik. Aya nama kieu gampil nama kieu cek papa teh peso Pak ieu peso bisa ngaraheutkeun teu cek bapak teh kieu peso dibere kekuatan ku Gusti Allah. Eta kekuatan nu aya dina pesok ngajadikeun raheut. Katos teh benten ngajeun tadinya anu tadi mah kieu pesok bisa nyieun raheut, obat bisa nyieun cager, eta mah kafir. Upami kieu mah obat dipaparinan kekuatan ku Allah, kekuatan dina obat bisa nyageurkeun jelema. Pesok dipaparinan kekuatan ku Allah, kekuatan dina pesok bisa ngaraheutkeun jelema. Maka eta jelema dihukuman fasik kalau asohna. Mukabil asohna mah kafir. Takengeng eta tadi. Nyebabkeun kopi dibere kekuatan ku Allah tepikeun ka urang gadan. Ku kopi teh
Dan tadi mah langsung kopi bisa nyieun tetuluh. Anu kadua mah kopi diberi kekuatan ku Allah. Jadi urang teu penuh. Pasek keneh teh. Sarua sami jeung akidah Mu'tazilah. Kin dijelaskeun ka payuna. Dua deui Pak. Tajan selamat ya bro. Mun pamit kitu keneh tajan selamat. Tilu wa man i'taqada annal mu'thira huwa Allah lakin ja'ala bainal asbab wa musababatiha talajuman aqlian. Cek jalmi teh kieu obat di obat cek bapak teh kieu obat teu bisa nyageurkeun nu jageurkeun mah Gusti ngan di mana minum obat wajib kudu aya cager. Kusabab obat wajib aya cager. Tacan tadi atau make terakhir. Ya masih kene ngajelaskeun akidah nu salah. Punten. Bedog deui, bedog. Ceuk urang teh. Bedog teu boga kakuatan. Jangan ngarahetkeun. Nu ngarahetkeun mah Gusti ngan di mana bedog datang cek urang teh pasti aya raheut. Katos teu? Jadi di mana bedog datang urang mastikeun dina hate kudu aya raheut. Di mana obat datang maka urang mastikeun kudu aya cager. Sekali deui, di mana aya tuang urang mastikeun wareg. Tah eta oge cenah bahwa jahilun eta mah akidahna jelema baru. Masih kena can salawat Pak, can mukmin aji teh. Tapi nekatkeun kieu Allah menyiptakeunna ngan di mana datang sabab kudu aya musabab. Cek urang teh di mana aya seuleuh kudu aya tutung. Di mana aya dahar kudu aya wareg. Eta teh patekadan jelema bodoh keneh. Anu mukmin salamat. Nah, ieu mah tekadkeun urang ya. Nu tadi mah piceun. Teu bae teh katalar oge, nu hiji we ditahan. Sana ka bumi salamat dunia akhirat amin. Mana cek urang teh kieu. Man itaqada annal mu'thira huwa Allah wa inna bainal asbab wa musababatiha talajuman adiyan. Cek urang teh kieu. Ieu obat teu bisa nyageurkeun. Nu nyageurkeun mah Gusti Allah. Ngan cek ada biasana lamun aya obat sok aya cager, tapi teu pasti aya cager. Bedog di mana bedog datang kieu we gampang nama di mana bedog datang mungkin raheut mungkin henteu. Hartos Pak. Di mana aya obat mungkin cager mungkin dan menciptakeun cager saha? Mun Allah hayang nyiptakeun cager cager, lamun Allah teu hayang nyiptakeun cager moal cager. Jadi musababna akibatna ku urang ulah dipastikeun tapi dimungkinkeun. Santri 20 tahun ngaduk mas santren pasti pintar. Mungkin pintar. Tak eta akidahna lulus maka. Terus sana nuang gula pasti amis. Mungkin amis. Dan lamun ku Allah dikersakeun urang nuang gula ulah jadi hasil. Tapi teu pahili jeung uyang teu. Lain juga pamajikan urang lain. Teu pahili jeung uyang. Ieu mah gula tina tebu dicana ku urang ditekad. Cek urang ieu gula
amisna dijieun ku Allah, amisna karena amisna mungkin amis mungkin teu. Kade seperti dia terakhir namanya sok ejami punten di jalan kageleng banyak kageleng misalnya tongkul alit lah kuno pangageuna mobil mastakana awakna tepikeun ka pejet urang tetep kedah ngayakinkeun sakumaha misalnya tepikeun ka ancur awakna mungkin Allah nyiptakeun maut mungkin Allah ngahirupkeun da bisa wae geus pejet tapi hirup sabab Allah mah maha kawas kita kenging kieu wah pasti paeh eta mah hek ditekadkeun urang ku hate teu kenging ditekadkeun ku hate ari kulisan mah biosnya kulisan mah nu penting mah jadi sekali deui para bapak inti nama sakur-sakur perkara di alam dunia mungkin aya seuneu mungkin tutung mungkin gini contohnya ayat jalmi anu debus terang di kade kata pape peso lagi peso Cipari misalnya pamuncitan teh 700.000 di kana panangankeun teu teu kan sareng nyiptakeun anak Gusti Allah berarti mungkin raheut mungkin obat teu pasti cager aya obat di Amerika 200 juta sapeal mungkin cager mungkin teu dalam ku aya obat pasti cager atuh moal aya dokter Muhammad bener itunya tah eta ge sami gitunya akidah urang di mana aya virus tadi mungkin maot mungkin teu da buktina mah geuning aya anu masih keneh hidup man urang kedah hati tetep katos para bapaknya mungkin mudah-mudahan we kapayuna ieu masih keneh panjang hapunten anu kasuhun wabil khusus kepada